Samya rempel wudu kayu agung babar wete samya rempel wudu si pandanarum ya si pandanarum si kan serius nyata di kampung Pasigaran ya ini kampung Pasigaran teh daya kajabi anu tantos kacu kekaneu hakon cara kajenab ya kajaparing agen kantanan hejo limogna tatangkalan cai cur-cur disolokan nyuburkeun papelakan manuk gede manuk detik pati soluliwar disarada recet mata betah tumanina katawis pasawane jo nyempluh katawisna yang tawisna daya tak kampung Pasigaran daya kajabi anu selaku sesepuh daya sanis astra jinga dina waktu serta selaku janten ketua kampung atau napi ketua oleh itu kaya nani astra jinga dina waktu eta ngakolotan di hiji kampung Pasigaran ya ampun euy kembali putihnya penting menghibur dari Bapak Camat penting menelek mah dibayar bisa beres jam 12 ketik dan naon jam 5 itu ampun dan aduh sayur kangkung dibawa ke Majalaya. Assalamualaikum baraya. Ayah itu nama siapa? Alhamdulillah. Dewek dina wengi ieu nya nyaosan pangulumna Pak Camat. Sareng sadayana urang teh dina waktu wengi ieu teh nya cu ngahibur dina minangkal ulang tahun Republik Indonesia anu ke-78 luar biasa tadi rupa-rupa kesenian ya di 5 kelurahan tadi disebutna ujung berung bersatu teh hebat pisan ujung berung bersatu geuning aya laguna nya anu tadi kubadahen udah dewek moal boga dewek lagu ke Pak Camat di Paforum Ketua Forum Kota Pak Haji Lili aya Pak Haji Lili alhamdulillah aduh bagian nuhun Pak Haji nuhun pisan sanuk-sanuk ti akang we ge kaping 2 genep panginten di Pak Haji nya insyaallah meunjang di syariat teh siraingnya amin kakitu urang Bangpangun pun 2 tahun kamari jang pakum pisan ya pakum alhamdulillah sanuk-sanuk we dewek nya hatur nuhun pisan ka panitia anu mana bisa kitu luar biasa anjang digawe ran sagiti mimiti nyaeta perlombaan bola voli waduh eta luar biasa panitia mugi sadaya ting sarehatnya sarua jeung dalang tah ting ditu bayar sabaraha ti panitia dewe diborong ai guru ngawayang ongko tadi ngakutan cai ongko ngisikeun ongko kreasi seni ujung berung anu kitu mah badahe ka dewek nyiksa kita punya heula ieu ngawayang kumaha sih kitu
beres jam 12 sih sama Dona. Multi talent geningannya. Ya. Jan. Oke, urang dugikeun program-program pemerintahan anu aya di pemerintahan urangnya. Kedah atuh eta mah. Ya, ayeuna teh malam naon Jumaah. Alah meujeuk. Malam Jumaah urang sholawat lah segedenya. Meujeuk nah. Urang pembakti kanu kagungan urang Allah Subhanahu wa taala nya. Laras. Sok cing surupan. Hamdan li rabbil alamin. Allahu rahman wa rahim. Beres ya kan. Pacamat aya pacamat. Aya. Ngaraes ya atuh dieu teh. Nya sewe Kang. Nuju ngodok cenah kula. Aduh, wios teh kira ngarecehkeun. Di angsulan gitu sawios ah. Tadi angsulan cenah Kang. Dari angsulan nya. Alhamdulillah ya. Ieu di sayo. Wah, acan. Sayo. Saha? Di sayo teh. Pacamat. Nah, mun disautikeun. Awal yang baik Akang. Sakit oge bersyukur Akang teh. Digana urang meuli rokok ngan 80.000. Awal yang baik Akang. Alhamdulillah nu bisa dia Saha? Kiai itu Pak Kiai. Nah biasa nama 1 juta teh. Sampai kalau duit itu seekor atuh ya. jauh-jauh hari aduh aing mah. Kiai Kepentingan Akangna. Oh aing kepentingan. ya kawangnya. Eta teh nembe DP Akang. 280 mana ge. Kirangna teh sabaraha deui tah Akang? Aduh aing bayareun ngajaga gede kene atuh lieur. Cikan sabaraha tah cenah Akang? Dinu 1 miliar teh sabaraha deui Kang? Baik tadi teh Pak Camat tadi. Hari Bu Camatna aya. Jika memang Aya numput. Kagak Alhamdulillah. Ayo mah dalangna panyangkokot teh cenah. Hese panjang kokot di dalam dia. Oh, ini si cici bikin luar si cici. Kumaha di dieu we. Saha ti saha eta teh Akang? Di saha ieu? Hah? Pak Camat kene.
Aduh alhamdulillah era umurnya namahan ya. Terus ngalironan heula. Alah aing mah heueuh. Ari ku pasek cam aya. Aya. Eta hari-hari wae atuh di tadi Ngantai. Acan aya. Aing mah pasek cam. Acan cenah Kang atuh. Pasek cam pajana, pengesan pajana aya. Aya. Aduh. Saurna teh bareng ngalironkeun deui wae cenah Kang. Oh, ulang-ulang tuker lah. Mau pengulangan. Makasih sasuku daraya. Cacang itu ah. Kamu tinggal teuing ah. Oh. Ibu Aas, ayah Bu Aas. Aya. Alhamdulillah aya. Sok ke pakaulana Kang teh. Bu Aas nya kitu euy nu dewek teh bager teh. Alhamdulillah. Tenan. Oh, gergeulis teh. Duh. Boga indungnya Kang, boga indung. Oh, gergeulis piraku we dewek dipuji euy ku sare gede mah. Tapi raku we tuh Kang. Ampun aing mah. Heeh, ya. Lah. Si sugan gede nyecepna aing boga lagu ujung berung dia. Aku kumaha ya Kang? Dengekeun ye. Siap. Ujung berung siap. Siap. Alah ampun. Ujung berung ayeuna kudu bersat. Tanda maju rahayana bebingung. Ujung berung ayeuna bersat. Budayana ujung berung ayeuna budaya pegang kalung katapi kebayana ayo dukung program pemerintah akan maju segi budaya ayo dukung budaya ulang ujung berung ulang mundur hati pancet cari maju ulang ujung berung ayeuna beribu tabung tanda maju rahayana ujung berung ayeuna budayana urang ujung berung ayeuna budaya pegang kalung tapi jeung wayana ayo dukung program pemerintah akan maju seni budaya ayo dukung budaya ayo ulang ujung berung ulang mundur hati pancet seni untuk maju ulang ulang syukur Lagu naon eta teh Akang? aing cara kayak nawe euy aya 2000-an aduh aing mah euy Acan kasarentuh Akang. Ngalironan deui wae Akang cenah we. Loh, Acan we. alhamdulillahnya ujung berung ayeuna bersatu nya Kan tenan Akang. sadayana 5 kelurahan teh duh bagja dewek mah euy. Alhamdulillah. Para lurahna ngadukung ngarojong Terus ya para Kang. RT RW Pak Haji Lili di saya
Dus. Jejak kumuloh iron kasir. Soal tempat seca macam euy. Apa seksa? Oh, luar biasa. Oh, lurah pasangrahan. Alhamdulillah nuhun pisan balurah dijak kaluhairul kasiron mugia pangarsa cing sehat. Ya, Bapak Abdi. Oh, gitu. Taros. Agung rezekina itu. Mun hoyong agung rezekina tampilan deui nyawerna. Doana bisa potong. Bapak bisa raya. Aya badan rami aya. Alhamdulillah saya. Aduh. Aing teh tuh dadalang teman-teman. Alhamdulillah saya teh Kak. Bisa sekali. Di IT. Alah. Pak Haji Agus soalnya gara biasana 300 kan. Yes, sok kitu wae ya. Gitu wae. Oh rezeki. Alhamdulillah nuhun Pak Ibu. Baik nuhun. Morodol geningan. Sedalam teh cicing wae kitu pot. Bisa. Aing mah aduh ampun. Aya belangkon geningan. Hese pisan ieu. Aduh. Jeung dalang teh gawe teh. Lalu apa sih wangi aya? Aya. Ya gue tidak tambah di daerah. Kita kasentuh mah. Coba sentuh mah. Wala naon? Hari sagedung pun lawan Jawa di situ. Kamu kapayun ah. Lain dia puring keur nalikeun tali kolor. Borosot sok sibuk wae aisyah di situ ya. Api-api sok sibuk sih malah. Rimbul bukan Agus deui. Oh aya sing ulun nyawer bae we aya atuh mah nya. Acin cenah Kang aya acin acan. Siap wae ditumpuk. Dalang resep Aya deui wae. Waduh. Sieuna mah ditanya weran bajidoran kan. Dalam mah duit mah hejo teh. Sudah dalang bajidoran Oh aduh aing ampun. Kenu curang di ronan deui wae. Juga dalam bajidor. Untung teu oyang-oyang ya kan. Wala naon gancang sih teh. Boga lagu deui ayeuna teh kan zamanna arek pemilu. Kuring boga aspirasi Cikan. Aspirasi naon sih aspirasi we kuring mah ieu maka para pejabat sadaya na kumaha kanyerian kuring menyakit we Halo, kanyerian cenah ciu teh pula. Kaliwat. Kalau jauh-jauh di sok kalewihan tong kabinaria Kang. Ini lah aspirasi dewek ieu. Kabin harapan. Ke para pejabatnya. Sok gawean cing dengan dia kacapi sing setel. Tong dijual kacapi setel ya. Digadekeun. Keburu digadekeun. Mika cinta daerah kurang nu endah. Jawa Barat khusus anu jadi pejabat sana jangan pancen
cenah. Naon atuh? Aduh. Terus. Aduh, henteu tulus pisan. Naon aya si lain? Aduh. Lain aka naon? Kur aka maleung tadi nu nyawer 100-an kuring mah 2000-an. Bareng milih si lain mah. Eta sok sirik Matak cek dewek ge. Heung mani heula nanon ge. 2000-an ge aya 30 gepok mah alhamdulillah. Dan Lah, ketua panitia acan. Acan. Allahu akbar astagfirullahaladzim. Acan kasentuh. Ngagawekeun we ka dewek majawer acan. Aduh. Ampun, Bu Pipi aya. Bu Haja Pipi. Aya. Lain nyarumput we di sekretariat sekretariat. Hei. Kamil. Kemon. Halo. Kadio. Nyako dong. Nyak ieu keneh. Lain si lain ngubah naon bahasa naon? Bahasa ulin biasa. Bahasa kekinian cenah. Bahasa kekinian. Ting kaki 5. Gusti nu Maha Agung nepi ka kieuan neangan duit. Untung teu kaki romeheun ya tuh. Cenah. Kitu cenah. Ya bae. Naon? Si lain ge kudu introspeksi diri Tah, kudu ngukur ka Ka kujur. introspeksi diri kumaha? Aka anak renai introspeksi diri kumaha? Ti sakawit Covid-19 aka anak ke 72. Tuh, coba. Ulo. Eta kunaon eta akibatna? Heuh, lapan aya laguna. Pan lockdown teh cenah. Laguna kumaha? Degekeun. So, Kabeh keluarga berencana. Kabeh ikuti pemerintahan. Kabeh melaksanakan. Kabeh pancen sakunawa. Kabeh keluarga keluarga anak keluarga sejahtera tapi keluarga berencana kabeh instruksi pemerintahan ayo orang laksanakan bersakunawa keluarga Pacamat anu bager teh ulah asup kabeh pacamat. Mending ngareuneuhan si Akang. Nyanyi teh ngareuneuhan si Akang. Assalamualaikum. Halo. Tah. Tahu. Moal pamajikan si Aka. Oh, nah saya teh jeung istri aing. Si Ibi eta teh cenah. Assalamualaikum. Lah, si pamajikan dewe bejakeun eueuh gitu. Keur nabeuna jauh gitu. Saha? Halo. Ieu mah. Itu. Ah, Mah Iro sih kana mah. Aduh. Bener nyusul we di ijah. Halo. Lanjut siap. Kamari mah Imas lain. Untung lain entut ya tuh. Si Ibi. Naon? Isam suku sira kerete. Astagfirullahaladzim. Yang kemana wae si aing teh neangan di kamari. Apa kerja di panitia cenah?
ngomong narek jadi panitia geuning aya di dieu saya teh kunyuk. Keriweuh cenah kita ngadalang heula geuning. Aduh, ulang ngerakeun lah. Ulang ngerakeun bari. Ya ngomong ke kecamatan sia. Ai teh. Ya, aing teh nyeri hate. Ai nyari hate naon ai ibi atuh. Ari teh diopol. Teh diangkat teh kesin ka nyahoan. Aduh. Gitu. Di WhatsApp. Geus ece tong loba teuing di saya mah kitu. Di PC. Apal guruna? Saha kamu Mustari? Ulo. Baingan teuing atuh. Sergawa Kali sergawa. pacamat. Lain bageur mah pacamat mah. Soleh nyawer. Kasih. Apa kan kasep sih? Apal. Si sedia atuh. Aduh nya kumaha kasalah ka pamajikan teh degang debu saya teh mah. Tekau ya nyanyi bang nyeungkeun kopi mun pahit kitu di banyurkeun teh kan hulu aing eta sih. Mata hade nya ade-ade. Nah kumaha? Kudu urang cing asak-asaknya ngejo bising tutung tambagana. Cing asak-asakna leuh teh jiga si juri eta bising kadoong ayeuna teh aing oge. Ari sia kemana harap? Da kadohong mah tarapan Aing teu manggung nu nutur wae atuh teh tukang nyeuh da aing tiris. Gusti nepi ka kieu nu agung. Kumaha atuh ai? Wayana we sing sabar ce. Pada kieu bongan ce atuh da geus nyaho si akal mah kitu kan. Bongan atuh diabur ku ce. Ya kuring teh aing teh keur hayang ngahaseup. Ulo ceutanya Apa kunaon ya? kamari tua 3 poe ka tukang teh kuring teh. Telat. Kan teh ye. Mesen buah. Pan mesenkeun buah teh jero. Tapi ka ayeuna tah eueuh dengekeun aing. Coba Kumane aing lain aing RW 12 aing. Aing teh adi. Ade Kang acai. Untung lain aya. Cek sing sabar we nya kitu da geuningan kilanceuk mah. Sudah najis teuing aing ih. Mun amit-amit teh sabunyuk keur goreng patu teh. Ih, sing aku goreng ari tiris mah kaing mah tadi kegeban. Aduh di teh. Kumaha malam Jumaah cenah itu teh. Pas pisan keur Jumaah. Kan cek gitu, aka kudu pulang deui teh. Dari Cikolot geuning kumaha? Nah kumaha? Sing asak-asak ngejo, sing totong tampaga mah. Sing asak-asak nempo, sing kadohong jaga mah. Tamata ulah jang digapro gitu. Da kadohong mah tara teh heula teh cenah. Ini salah-salah da ingin itu salah sih teh. Apa? Salah diwai da bala. Loba dieu euy. Saya capek aing mah. Saha deui eta teh cenah. Aya Teh di mana, Bang? moal leasing gitu kan. Gimana naon? Cenah bedana aya wayang. Wayang naon? Aya wayang. Alah, sieu ngawakeun wayang ge. Ieu budak hese di orok ge resepkeun wayang. Kumaha? Naon Esri? Aduh, astagfirullahaladzim, kakolot nyebut dulu. Itu apa dulu, Bang? Weh, apa dia, Bang? Kumaha tuh? Si sia teh tumpah-tumpah ngomong teh lain gula dulu. Udah kemasian, goblok. Eta kakolot. Wani kaki kakolotnya. Ngakur-ngakur da aing di zaman bolon, ngogret-ngogret di zaman lemit. Ieu budak hese bangkar waras ya mah. Kasihan aing tengah bajuan teh pocang tutup lain. Teres atuh. Ayo di hati. Oh, ayo di lain. Teres si ucrit atuh. Bah, yuk. Naon sih deh? Lain nepukan kana pipi sagana. Ayan. Ora. Wae mantep akeun antep. Kunaon, Bah? Kadingina ku sia naon? Oh, itu. Ku si goblok gitu cenah kitu teh. Anu kitu teh Tapi anjing Bah, bersin ayo gitu. dari kau mana bareng dengan emak. apa ninung selain mah geus koyor.
Ari koyor teh naon ba? Paeh mati. Pae. Ari pae teh modar teh apa? Astagfirullah. Koit. Maot ieu cik. Kada sia ada ngomong ka mana wae. Eta. Ka mana wae sudah. Embal wae. Wah. Naon? Ada siapa Allah? Halo, atuh teh mare. Alah. Tinggal ke siapa? Malik ujangna Malik atuh. Ieu ka dieu saja Malik nu goblok. Malik ujangna Siapa Malik. Allah? Malik Ieu atuh. dihareup. Hah? Dihareup. Malik. Aduh ngomong iya gitu aja. Siapa sih? Naon sia bujung baseuh. Hah? Usul baju. Wah, aya moton ba? Hah? Aya moton. Naon situ goblok duit. Aya moton apa? Naon atuh? Budak-budak Yo, ayeuna mah keur ngiridit ti aing teu boga boro-boro. Kudu boga SIM. can ka Moal motor. umuran. Can ka umuran atuh. Kudu boga SIM heula. Aya moton aja ba? Aya moton ba? Naon sia baseuh? Pacek aing aya modal goblok. Ngomong atuh, ngomong atuh. Sugan teh yang motor. Ba, Naon? aya kaum mah ba? Ih, si urang neangan sugan aya di Panglalajoan. Sugan aya di alun-alun cenah. Sugane panuduhan Pak Camat aya. Lain ba eta mustari ba mustari ba? Cenecep kawin. Hah? Cenecep Ada saya sok dikorehan deui. Kudu disunatan heula si ujangna. Kawan ka mustari. Ah, lain aya nu model kieu, antep. Kasana sih ngomong nih. Kasana goblok. Jangan gede amat kepala geus. Gede amat, Ieu lalajo kadang. teh rek lalajo teh. Aduh. Aya ba? Naon? Aduh, pakut ketua panitia cenah aya ba? Tacan. Can. Acan si Cek. Can kasentuh. Can kesentuhkeun we kan bae. Aya karunyaeun mah dah. Doh. Aya ba? Naon? Aya dukun. Waduh, ka mana ieu teh? Cing ka mana eta teh budak dibawa wayaki tengah putih ngereng-ngerengan jeung teu di baju. Nya atuh aya naon ieu teh? Ek lalajo wayang cenah. Udah udah mah tadi baju teh bungan aku jadi pamulikeun. Lain teu dipangulikeun sieu mah baseuh jeung baseuh we modal we pagawean teh. Boseuh. Itu tara leupas atuh manehna. Kudu ngangge kamper atuh cenah. Itu udah malah. Ieu teh ka mana ieu teh? Ieu teh budak teh aya lalajo wayang cenah. Wah. Naon? Dalangna si sawan sih. Naon Asia? Si sawan dalangna. Ceuk saha di mana? Itu nempona padal penanding sakit dulu atuh udah. Astagfirullah, udah malah. Loba atuh sakitunya. Lain ka kolot tapi ka kitu. Kan kieu we tong diturutan teh. Nya kadeu. Wah. Naon? Yang modon ba. Ah, ngawaduk sia mah nya. Ngawaduk deui Ngawaduk wae. di wae sama ah, paingan bau ah. Naon? Pak Camat cenah re kawin jeung ketua panitia. Aya saya ah, sia mah bina-bina teuing. Ampun euy. Heeh. Ampun euy. Naon Kang? Alah. Pagi. Assalamualaikum. Ini Pak Haji Penagri. Ustaz. Alhamdulillah. Ketua DKM Kang. Astagfirullah. Naon aku ya DKM Masjid Agung juga nama. Woi, dawang jam. Sae Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Kang eta teh saha? Ya teh Pak Haji Asep teh ketua sekretaris MUI. Wah, laras. Ah, kemana wae yang aku iya. Kira uyap di ka Pak Haji. Wah, ngomong Pak Haji. Pak Haji Lili, sanes. Pak Haji Agus, sanes. Pak Haji Agus Makasih. Kasih Pak Haji Agus mana? Alah, ampun.
asa samar-samari teh. Nyang. Udah lagi ya. Dieu yang dia. Nguping wagos na di kecamatan Ujung Berung teh aya dalang, aya wayang, Aya hiburan. aya hiburan. Kamu teh bisa Pak Haji teh name uis tahajud. Kemana karep we? Tajud sabar rakaat cenah, Pak Haji. Nah, lo yakin tahajud Pak Haji is. Amin ke tibra sare. Jadi Pak Haji mah di heulaku. Heulaku. Sacan tomat ge cenah Haji mah geus payun. Lain hayang naros itu Pak Haji. Naros itu hayang. Eta gaduh gelar haji teh leres ka tanah suci. Wis, loros. Jangan ditanya. Pak Haji mah hampir 24 kali ya. Naonna? Ka haji. Haji Sodikin. Ini haji sedikit saya cakap belakang. Haji saha tuh? Haji ojon. Haji Ikin. Hei, dalam haji Ikin. Sholatullah sholatullah ala yasin habibina sholatullah ala rasulillah. Saya dibalik sama ya, mana haji gitu dibalik. Curiga ben kepret cenah teh mah Haji. Ini bisa kan mata haji mah dihajakeun. Dihajakeun ya. Ngadoja marukan teh. Luar biasa yang di itu di tanah suci. Uluh. Luar biasa kemari Pak Haji. Kumaha cenah teh? Duh, eta mah nya memawi Pak Haji nepi ka 24 kali teh deui ya. Wah, beres. Aya naon. Moe asin ge cenah teh masak cenah. Eta tuh disangka Pak Haji. Moe asin luhur batu ge cenah. Lain beja yang luar biasa. Pengalaman Pak Haji is Jero. jero pisan. Geus Pak Haji mah geus jalan ka cai we. Jalan ka cai. Geus Makanya mana yang gak kabeh di bawah. geus tapis. Itu Pak Krete. Olo. Ih. Ting kena. Kumaha eta teh Pak Haji pengalaman ini? Udah. Ari Pak Haji naik haji guys. Lain deui haji di kapal sih kamar karong. Naik kapal. Yang ngadon naon ka itu ngadon ngangun domba. Astagfirullahaladzim kata haji kejul. Untuk anak onta gitu. Ari sugan teh lain haji teh. Cuman teh. Ewa. Kanas di Bandungan teh kasih kunyo. Nya atuh. Aduh.